puji ku panonton. Itu maksud abi teh. Orang langsung aja. Di teater SMK Kesenian Subang dengan judul Kabayan Pangantenan karya Indrawan Setiadi. Lalu Termenoma anu kagenap tahun 2017 Teater Kuning Bandung. Peserta standby, Waktu standby, audio lighting standby.
Anjir di mas teh nanti bisa ganda-ganda ke duit. Mentak kuing nurutan boga duit 14.000 oke. Dipikir dah kanjeng di mas. Nah, bakal jadi 14 juta. Berat 14 juta teh. 14 perak teh wae maneh kunaon. Mengumpul duit hasil ngaeureun rokok 14 tahun. Dijumlah jamnya mah aya kan 14 jutaan duit eta teh. Niat rek ibadah umroh ka tanah suci make duit eta teh. Duit kasih bayaran ka first travel. Di janjian bulan puasa teh siap berangkat. iPad teh terangkat. Di Bandungan teh. Aya musim banget mah. Anu ngarang-ngarang di Bandungan teh diperhatikeun. Selain itu nasi kurang sarwa-sarwa katipu. Jeung duit anu katipu teh sarwa 14 juta. Ai Dede malah nanya. Dede naon? Dede baik. Baik banget. Kumaha acarana wing nanya bareng teh kumaha atuh maneh kunaon gitu lamun maneh yang ditanya sok cicing hiji-hiji kurang ditanya di dieu cicing di dieu siap
jalma leutik teh. Biki kagencet aya nama euy. Beki merecet. Merecet koneng. Emosi teh bener-bener nomor hiji aya nama. Homo di jalan mah. Bieu we basa kuring ka dieu ke numpak motor di stopan. Kuring belah tukang dihareup duaan motor ranking jeung motor Mio pagigir-gigir. Ranking ngageukeun motorna. Kieu ranking teh nya. Atas, atuh bongan saha kan teh
Sok ini atuh, Bang. Itu tos uang mah urang jalan-jalan wae. Kemana tuh, Kang? Ka alun-alun. Belum? Alun-alun di mana, di Bandung? Nyanyinya di Bandung. Alun-alun Bandung masih teh lagi bisa pakai kuleran. Kenapa lo, Kang? Ayo, Ya, Kang, dari tenaga terus bosen dari itu masalah selingkuhan. Asa benci. saya teh mau teman-teman teuing. Apa? Apaan Mas Rakun, tapi loba nawan. Diajak tadi ditunggu. Ieu ayo balik. Waduh, Kang, nanti itu kesepian. Kang, sudah aja malam. Oh, penting. Apa penting? Hayu. Heula. Kemana? Ye, sudah kemana? Apa? Kalau terjun saweran ayo. Kan ke saweran lagi bulan haru, Pak Kang. Ini saweran ieu ya Allah, Kang. Maksudnya saweran Saweran kawin, Kang. Aduh, balik kawin apa, Kang? Jam. Kang, si Amin Kang, saya tidak apa. Kang di Subang mah sakit teh, mahi permen barahan ya, Kang. Ini mahi barahan sakit. Aya dua. Apa? Lu di dapur gua Kang di timbal juga. Ada. Itu makan di rumah ya. Kita tadi. Ini Bu. Ayo balik ke jalan-jalan. Dadah. Bikin apa hasil bikin. Ini apa? Penting. Kayak apa ada apa Baik, orangnya dah ngeunah atuh. Itu tadi. Aduh, pokoknya mah asal ningali saha gitu abah teh nya. Jangkung, leutik, geulis. Aduh, pokoknya mah. Saha nya tuh. Abang geus kolot pokok aing euy. Botak geus botak. Tah, ingat. Nah, tapi duaan di laki. Buat si kabayan itu. Ya, bunga ningali budak orang mas gitu duaan. Aduh, tong dililakeun deui geus kitu mah, geus tong dililakeun. Tong dililakeun. Ayeuna mah zamanna zaman edan. Zaman edan loba parabola itu. Parawan jebol ti lalatea. Bisa masa depan mantapna tong dililakeun abah mah. Urang tanya wae ka si kabayan, rek iraha ngarapalan situ kumaha cek kampung. Ya, Pak, cek ambunya. Pau namun adieu. Apa? Baik. Apa kamana wae sih? Pan abah mah aya wae di dieu. Ya, ulah aja abah aya wae di dieu. Abang geus kolot. Ih, maksud ambu teh di baheula kunaon kan buka pamikiran kos kitu. Nah, kunaon kitu? Kunaon kumaha ya Abang? Ye, apalagi baheula si teuing
saya bukan tinggal tuh. Mana borodor pribadi saya tuh. Bukan. Oke. Lain borodor pribadi. Kami. Adil ya. Aneh kuna. Aneh sih sama. Jagoan. Itu ke bawah kan. Aneh kunaon maneh ka urang euy. Nah, pondok. Dari bangla oge pondok adeuleuh tuh. Baina. Manggo tuh. Ngaran maneh, lain maneh. Oh, ngaran cenah. Mai tanya mah urang can. Yo, ngaran pondok we heula. Pondok heula. Ngaran pondok teh nyaeta Pai. Ai si ngaran panjang teu. Ngaran panjang. Boga dong. Saha? Ngaran panjang. Pondok. Ngaran panjang. Maksud hati ingin memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Sombong mantakan maneh nyebut ngaran urang pondok sagala daripada maneh ngaran ukur dian teu nyeni euy sih mah ngaran. Yo. Maneh ari bungnya homa ngaran pinggir. Eta bener. Sok sakitu ngaran maneh. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepi. Senang-senang kemudian. Jika hati lembang, seta. Ngaran maneh mah panjang kuis juga. Panjang euy. Dulu tompel. Hei. Awas yo bahaya kan jika name ye cenah. Harap jadi penasaran ka maneh. Saha ngaran kapane gading? Sarwa. Aku tek ngomong ini lamun geus 2 meter. Sarwa kumaha? Jadi salah teh. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Ayeuna aya gading dina cerita. Abang kene aya bibiran euy. Banget panen wasi mana eta. Yo aduh, belum mau nyawa eta. Anunya nggak berdua, anunya bibirnya tiga. Bapak maneh saha?
batu tertimpa angka. Kabayan. Beneran bisa kabayan. Kebenaran oh. Karena apa? Karena kapsaha. Mana itu kabayan? Nanya langsung balik nanya. Nah, nanti juga jangan kurang segala. Liun, liun. Bangun kabayan. Bayawa. Oh, bayawak dulu ayo. Kabayan, mereka dia. Nah, Siapa di siamu mah sedewek. iya. Yo, pan geus biasana tuh si Abah jeung si Amu mah mamaksa si lain supaya ngajawab situ mah. Geus lain berita aneh deui eta mah. Bener. Cara curah mah kieu, bayakna we cinta tidak direstui mah mata tengah panu dada, ieu geus pasti jadi kabayang. Padahal mahnya apa jeung si Amu teh keun we babaturan urang terbobogohan teh anteng. Hari contoh mah. Bener, Mas. Bener, Sete. Ya bener. Yo, mana tadi ngomong nasi? Mana noho? Ayeuna mah kunaon ya? Si Abah loba. Gai nama jangan geus loba kabayang. Mana nah lieu teh nah. Ya, kunaon? Sikap siapa di siapa loba bikin lain kami terkurang. Di zaman ayeuna teknologi teh mere anu leuwih. Bisa dipakai pamikiran. Pamikiran halus bisa oke jadi goreng. Bibirna keur normal. Tah di Instagram si Abah aya bos bim pakai foto situ. Kapan aya aku kabayan tah. Yo. Urang ge boga tuh. Yo. Loh, jika nama bener dina Instagram si Amu teh kitu caption teh nyerepet kadinya kabayang. Ayo nama Instagram, kalau pedagang kolot karena budak teh bisa roba. Bener, Mau dibilang ya. sing aing mah. Yur, ayo. Hey, bro. Maklum aing mah kieu mata kieu dia aing geura apa
Jelaskan ku sakurang nanaonan hukum perang. Aing tuh kuno di didik aing nanaonan. Yo, Bang. Kan ulin. Ulin naon? Asya ulin mah moal ge tunjuk. Ulin mana jeung pomo nu keur ibu ta aing jagona. Eta nu anti Lalu sabar ini pakai meora siapa sih guys? Ya bro, aing mabok mabok aing. Lu jeung hambur. Aing bener malih mabok tadi aing kamari mabok mah di TKP. Mabok perjalanan. Aing rek ngomong ke mana ya? Sok didengekeun lah. Aing aneh ka zaman ayeuna, Bro. Naon? Ningali tadi si Abah aing ka imana rek minta sangu. Aing kitipli. Ini minta sangu aing sapiring mah. Antum we nyohat. Ini aing siapa teu hargaan. Ampun aing mabok di posisi dinya. Dipotol aing. Ditanya di alam kubur, disiksa di alam kubur. Nyaho tuh mungkin deh, apa nyaho? Apaan aing geus ngomong tadi teh? Aing kalau babarang hiji, izin babarang hiji, gelang babarang hiji, tong boroning sifat jelema, malaikat mundur. Siapa wadukan kumpulan itu? Dia budak leutik bukan main kaleci. Puak. Siapa nama bro? Aing ngerti zaman ayeuna tadi si Abah ningali nu HP. Harup teuing. Aing ada gungkeun. Ade Bang, zaman ayeuna mah aduh. Aing aneh euy ka zaman ayeuna, aku aing mun aing jadi ketua PLN cabut aing. Aing sok
sorangan aya mah aya HP aya asa diuak. Awas Kang, jangan Kabayan, awas. pisan ka kabayan. Nanaonan lah aya bari lagi suka ka jelema ieu. Ada pingsan. Nah, itu pusing di botol kok aing. Awas, pingsan. Batana geus belum rek pingsannya. Lain bae. Wih, aduh. Lumayan yang mulai ieu anggur lah. Awas Kang, awas. Sakit tadi cai endah dah aduh. Panas kalau anget dah. Ningali anggur ayeuna sabaraha? Alkoholna ge teu persen-persenan. Berapa teh sia? Berapa persen ieu bro? Sing teh masih ka bisa kecelak oge aduh. Si Dodi Agustus kan kulkas. Aing mah dasar oge nginu mah tah ieu. Aing mah lain jadi bodas anjing Alah geuning aing cucu. Ulah dicutan kan siap. Ya naon atuh. Pokoknya juga budak. Baju kita tangkal randu. Narkoba ulah diturutan sia teh. Ulah. Rusak. Rusak pokona mah. Aing ngelem Kang. Hah? Ngelem. Weh ge ulah geuleuh. Inu kurang mah kajeul. Lem sepatu sore. Aya gua nyari kenangkeun pikiran sia. Ribut. Kemana Kang? Hah? Kemana? Ka dieu meuli kota beh bisa saking calon mitoha sih teh. Cek bejati si Pai, cenah aya nama si Abah jeung si Abu teh geus panujuan si Iteung kasih kabayan. Nya gitu. Nya. Urang kalian tanya mau tapi besanan teh. Aduh Gusti. Nah, ieu mah teh pinu kula beturah kieu. Eta yang gosip. Kela. Nah, geuning Allahnya. Jika nama nipu sasipai teh. Wah, sok mah. WA geura sok. Pai, maneh nipu mama. Jurug. Saan pinakeun? Iya. Mana si Abah jeung si Amut teh? Eueuh mari pos. Sek. Ini kuat terena dah. Kapan porji? Iya, cara ngabalas teh.
Ke? Dia tidak mengerti aku dari Medan. Oh, Medan. Betul. Coba, ngaran teh saja. Nama aku Ade Sigarantang. Salah itu kan? Ya tidak lah, bubur bede bubur bodas. Ya, mana itu lila ya di dia? Hah? Itu lila ya di dia. Lila, apa itu lila? Lila itu ikan, ada ikan menjadi lila. Tidak, lupa. Artinya bahasa Sunda. Ya begini. Sudah lama ada di sini? Hah? Sudah lama ada di sini? Ya kinten bisa. Ya, gerak mana yang geus tilu sasi tadi teh? Ya, bisa. Geus pisan halu aja di dia. Siapa? Heeh. Meskipun si abang dari Batak, meskipun si abang dari Medan, tapi si abang karena kesenian Sunda, si abang itu re-sendiri. Astagfirullah, bukannya re-sendiri, re-sendiri. Ya itu re-sendiri. Beda gula kau. Sok gerak sok mana? Si abang itu paling rese di belakang bulan. Si abang dari Rock Band dan si abang asal. Kan batur mah beberapa kali punya mewek. Si abang mah gengsi si abang. Si abang tuh mah. Bubui bulan si abang. Mantap bubui bulan sekarang gayem si abang. Sok gerak sok lo nyarita siapa? Bubui bulan. Naya. Naya kompak. Naya. Naya. Ngomong Arek kumanggil wana, bohong nakal bohong. Enak. Biasa saya kesarangan, mungkin sedua-dua. Mungkin kepo. Enak ya. Mami, festival Rongsir, lalu Rongsir Roma, malu. Neaka. Nah, itu baru. Baru jemring. Oke, Neaka, ayo sing kesel gue bulan, oke? Jadi, gue bulan pasti mah. Kok di orang mirip? Itu kan lagi orok. Sekarang sudah jebrok. Oke, sudah. Itu mah. Bagi si abang mah. Dia itu apa? Dengeken. Malu si abang dari Batak kan. Bubui bu. Bulan. Bubui bulan. Hidung aing. Lain aku bingung. Orang Bandung bengar, duit di Parecieun. Diurang duit 2.000 ge. Ese diurang mah. Abelan digawe sia yang duit mah cenah. Kuli. Balakat. Gengsi si abang ulung duit. Enakeun si abang ulung duit di dia di makam si abang ulung duit. Sudah pulang. Assalamualaikum. Hai waktunya maghrib pada heula. Dadah. Bener ayeuna mah euy. Siapa jeung rambut teh balik manujuan balik kasih geuningan. Beh ieu mah kuring teh ngarasa bingak-bingak bingung. Ayo waktu boga di juru kawin. Di jurung-jurung geura kawin. Bae pulungan ieu moal mani juga.
Kang kaya. Bapak aing kaya. Kabayan. Aduh, kumaha salah. Dodi Mulyanto. Eta, harita teh urang teh keur leutik, keur ulin kurang sagede kieu teh ya. Anjing. Sia mah. Ustaz eta. Main bola. Jangan kurang ganti baju lah, main tuh. Kenapa aja? Banyak gigi, dua lawan gigi. Cina beja, cek batur mana buka goyangan ke tempat angin, enggak? Kayak tiupan. Oh, terang. Ya, mulai. Oh, 1, 2, 3.
alias gaul tapi soleh. Arana teh Epi Effendi. Tong disingkat Ustaz ieu. Naon? Ari batu mah ngenaon? Ustaz Jepri jadi uje. Amun ieu Ustaz Epi Effendi mainnya jadi Ya, dina kajian anak kieu kabayan. Aduh, apa? Ya, pun boga niat halus, tong dilila-lila, gerak digawean, gitu. Lamun teu digawean, beunang ku batur manten. Tuh, si itu tuh si anu pake topi, nyanyi. Sudah kalau gua disebut ku batur kan? Mantap gitu mana ulah ceng, mikir otak ulah ke waduk. Ya dua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya calon pengantin pamagat tanah tesumping di tempat-tempatannya. Mangga orang bagiakeun busarea. Awayan. Atingali kasep eta iteung anu sakitu herangna alit sapertos kerupuk miskin. Pura abang. Namanya mangga daya calon pengantin pamagat tanah tesumping. Mangga orang bagiakeun busarea supados ieu panganten teh jadi panganten anu sakinah mawaddah. Hadiah gelis. Waruk sakit mah oi. Kunaon? Abi gelis. Ngaran teh saha tadi teh? Inem. Tong inem atuh.
neneng tompel. Itu sih. Tadi itu. Awas. Oh terus sabar tenang. Mangga tuh orang bagian kegusareannya separusnya yang kolong tingkana waktos abah. Mangga tuh upacara calon pengantin pamagat di Wita.